Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing murid-murid Ibu sadayana. Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 2. Sateu acan urang kawitan pangajaran dinten ieu, urang buka ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid sadayana, dinten ieu urang atos nincak dina pangajaran genep. Dinu materi cai, bumi, jeung panon poe. Kita hari ini sudah menginjak di pengajaran 6 tentang air, bumi, dan matahari. Jadi di dalam bab 6 ini kita akan belajar membaca suatu sajak tentang keindahan alam yang ada kaitannya dengan air, bumi, dan matahari. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ayeuna mangga regepkeun ku hidep sajak anu ku ibu bade dibacakeun. Silakan disimak, didengarkan baik-baik sajak berikut ini. Kaendahan alam, kenging dapna jaitun. Cahaya panon poe, nyaangan kana ati. Hiliwirna angin, mawa tiis kana ati. Tatangkalan tinggarupai, nambah endahna alam. Lemah cai negeri, anu can ku polusi. Alam endah anu merenah, ulah nepi ka punah. Urang kudu dipusti, supaya tetep asri lestari. Tah kitunya cara maca sajak dina basa Sunda. Kumaha tiasa bacana? Pasti tiasanya bisa semua ya membacanya. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan sajak tadi. Ngajawab pananya dumasar kanu sajak tadi. Nomor hiji. Naon anu nyaangan kana ati? Cahaya panon poe. Anu kadua. Naon ari anu ngahiliwir teh? Apa yang bertiup? Angin, ya, betul. Nomor 3. Kumaha cenah ari tatangkalan? Bagaimana pohon-pohonnya? Ya, tinggarupai atau melambai-lambai. Anu kaopat. Naon ari nu merenah teh? Nyaeta jawabanna alam endah. Nu kalima, kudu dikumahakeun supaya alam tetap asri? Kudu dipusti ya, jadi harus dipelihara supaya alam kita tetap asri lestari. Kumaha tiasa baca sajakna? Pasti tiasanya. Ta ayeuna yuk urang teraskeun kanu pancen buka bukuna kaca 63. Mangga larapkeun kecap anu aya dina kaca 63 kana hiji kalimat. Jadi di halaman 63 ini ada 10 kata yang harus kalian buat menjadi satu kalimat. Kata-kata yang ada di halaman 63 ini ada kaitannya dengan keindahan alam ya, atau cai, bumi, jeung panon poe. Contoh, nomor hiji, angin. Kalimatna nyaeta angin gunung tiis ngahiliwir. Atau napi tiasa hiliwirna angin mawa tiis kana ati. Seperti itu juga boleh. Mengerti ya semuanya? Silakan dikerjakan tugasnya, nanti dikirimkan ke ibu. Murid-murid Ibu sadayana nu soleh-soleha, mung dugi dieu wae materi urang dinten ieu ngeunaan ngaregepkeun maca sajak sareng panyungsi kecap nya, ngalengkepan atanapi ngadamel hiji kalimat nganggo kecap anu aya di kaca 63.
Wong dugi dieu wae, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.